Baliknya. Balik. Oh, udah cerit. Sing betah, di dieu nya sing betah. Nah, geus tuh ke Pak Ustad tuh. Geus di dieu jeung Pak Ustadnya. Sep, anu tadi saha sih? Anu mana? Anu tadi teh anu arek kobong di dieu. Oh, asa nama Ono ge ngaranna emang kunaon? Henteu, kayak sih eta jelema lucu. Lucu ti mana sih? Bener bae lucu jasa. Ih, tapi oh sih. Assalamualaikum. Iku rara kene sih saya. Heeh, rara kene. Saya beres beres yuk. Yuk kayak cekaran ustazah enggak apa-apa. Kayak orang dukung deui. Dan dia yang pas lampu heula. Ayo geran sia, supaya bisa ngaji sia. Ayo, Bra. Oh, Bah. Ayo. Yo, kobongna yo no yo. Kobongnya goreng amat. Geus ulang ngomong kobong, yang penting geus bisa ngaji. Ayo. Assalamualaikum. Mangga kalau batang Dengar raos ya. nya. Mangga kalau bat. Sareng saha? Iya, ono. Kayak terus ya. Salaman tuh. Oh, ono. Salaman. Nya barudak berhubung aya tamu wayahna pengajian istirahat heula nya. Ya mangga. Mangga calik. Calik Pak, calik. Ai Bapak nu ti mana? Iya, di lembur sabelah. Oh, terus ka dieu teh aya naon perlu? Aya brogi, iya, nu pasatikeun ono, ya supaya bisa ngaji. Jadi itu ulin bae, sare bae, capek abdi mah ya mikirin ono. Oh, namina saha ono? Ono. Oh, ya insyaallah ke di dieu aya santri nu sarejen ke insyaallah. Sing betah nya. Sing betah tuh dengekeun tuh, Pak Ustad. Nya. Kadenge tuh. Odege.
itu udah sing bener di kabongnya. Kudu karunya ke bapak yo. Oh. Ya, bapak masih yang seueuh. Dia kudu karunya. Eta terserah Pak Ustad, nek di hideung nek di beureum terserah Pak Ustad. Yang penting mah ono eta bisa ngaji. Insyaallah, insyaallah bisa. Kurang bae ieu mah. Bisa di-sedih teuing bisa ngaji ono. Masya Allah. Ulin bae, ulin. Ono mas santri di dieu nya. Mun. Kieu Pak Ustad ya abdi mah masrahkeun Ya, Pak ya. Ustad. Ya. Tadi teh abdi ngomong kitu, masrahkeun ya ono sepegang ngaji. Ya berhubung abdi di imal pegawaian. Ya abdi mah masrahkeun. Kayak kirim-kiriman kurang mah aya di mamang sekono. Oh, Ya aya. Kamu kitu mah ampura bae Pak Ustad ya. Ya, sami-sami. No sing betan nya. Ada ya. Sing betan loncengnya. No. Balik Oh, cerit. Tuh, ke Ustad tuh. Pusatnya, abah ulah balik abah. Nges baginya bae ceng, nges eta urusan Pak Ustad, ngomongkeun ke urusan Pak Ustad ya. Ada sing ada kan? Ada Mohon Pak Ustad. Ya, ya.